wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim was-siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man fariha bina farihna bihi. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad Quddisa sirruh man hadara maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Tukang salon efekna leutik efekna leutik cok ibu cicing motor langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya anu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat di Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para sepuh, para pinesepuh, para tokoh masyarakat nu nampak halaladir di parayuneun urang sadaya anu ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun. Hapunten teu tiasa disebatkeun satu persatune. Insyaallah henteu mengurangi rasa hormat sareng takdim pribados ka para kiai, ka para guru, ka para sesepuh. Urang doakeun mugia guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat nu jisim kuring dipika hormat. Urang daroakeun para pejabat urang mugia tinu handap sampai kanu luhur para pejabat urang sing kenging hidayah taufik ti Gusti Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sakampung kadu peureup sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang kumpul ayeuna di ieu tempat kanggo mieling kelahiran Nabi urang
Nabi akhir zaman, Nabi pilihan Allah subhanahu, ialah Nabi urang, sehingga kelahiran Kangjeng Nabi geus diobrol-obrolkeun ku sato sireum ngobrol jeung sireum, kotok ngobrol jeung kotok, embe ngobrol jeung embe, ngobrolkeun rek dilahirkeunana Nabi urang Nabi Muhammad. Ulah aja baroning manusia kotok kuat geus nyahueun, embe geus nyahueun, sireum geus nyahueun, bahkan ngarep-ngarep sireum ngobrol jeung sireum dah. Iraha ilahirna Nabi akhir zaman, Nabi pembawa rahmat. Masya Allah, urang ngalaman apa moal ijeng Nabi akhir zaman gitu tah sireum kotok ngomong. Lamun sireum bunga, lamun kotok bunga, lamun embe bunga, atas dilahirkeun Kangjeng Nabi atuh komo urang. Mantap lamun jelema teu atoh ayana bulan mulud eleh ku kebo, eleh ku bedul, eleh ku koto, eleh ku sireum, sebab maranehan geus ngobrolkeun atuh kana kalahiran Kangjeng Rasul. Maka pantes cek Rasulullah, man fariha bina farihna bihi, sajalma anu ketika kaula lahir diutus ku Allah eta jalma ngarasa bunga, maka kaula bakal bunga ka eta jalma. Mun manusia geus dibungahan ku Kangjeng Rasul, otomatis jaminan surga. Naon sababna? Sababna urang asup ka surga teh apa Bu? Jang jauheun ku amal perbuatan mah. Makana manusia asup ka surga lain ku amal perbuatan urang, tapi ku rahmatna Allah. Nah ieu ngomong kieu udah digede-gede kana bodoh mah. Engkena ngacapruk. Dak cek ieu ge ka surga mah lain ku amal perbuatan urang, tapi ku rahmatna Allah. Atuh kudu teu kudu salat teu kudu ngaji dak, tuan we si rahmat datang. Engkena bisi kadinya. Akibat kurang ibadah eta teh balukarna akibatna lantaran orang ibadah ke Allah maka bakal menang ridho Gusti radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khosya. Otomatis karena orang ridho Allah teh pangeran urang teh hamba Allah, maka dengan sendirinya ketika orang ridho maka Allah bakal ridhoeun ka urang. Justru lamun urang dekat surga ku amal perbuatan endek pake jalan nu mana kanu peureup. Cenah kiai kulama tukang salat nu mana nu endek kasupkeun ka surga model urang. Urang mah salat awak usolli di musola, hate mah di pasar, hate mah di kebon, hate mah di kantor, hate mah jalan-jalan. Apa sholat nu kitu nu ngasupkeun ka surga? Jauh. Allahu akbar, kabayang kabeh hutang. Inna sholati wa nusuki wa sujuki wa sarimi wa kopi kabeh bawa. Salat nu eta nu ngasupkeun ka surga? Eueuh. Cenah ka haji kula mah tukang salat kula ge bisa khusyuk salat mah. Ya alhamdulillah kamari kula salat dohor ku khusyusuna genep rakaat. Jelema linglung gitu mah. Loba ngalamun. Endek lewat ke mana ka surga? Sagedena salat khusyuk hati Pak. Sahabat Abu Bakar Siddiq yang para sahabat nu sanes cek Rasul kieu. Para sahabat geura ka dieu cek Rasulullah. Anjeun sing sabae jalmana di antara sahabat kaula nu salat khusyuk maka bakal menang sorban kaula cek Rasul. Atuh sahabat kabeh salat tuh Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali sareng sahabat-sahabat nu sanesna. Begitu tak salat pertama Abu Bakar Siddiq batal. Ingat karena sorban Rasul.
Luka dua Sayyidina Umar, ingat hadiahna sorban Rasul. Patilu batal Sayyidina Utsman, ingat karena sorban Rasul. Terakhir Sayyidina Ali radhiyallahu an kakara gendek as kakara itu doang kakara as dina hatena cek Sayyidina Ali asana aing menang sorban Rasul. Begitu beres cek sahabat kumaha Rasul aya nu khusyuk eueuh kabeh kopong cek Rasul aranjeun salat ingat kan hadiah sorban kaula sagede sahabat salat teu bisa khusyuk atuh komo beungeut nu kararieu jang jauheun cek ulang endek ka surga jalan nu mana ayo gara pilih sok model urang jalan maloba doraka cenah kiai ulama tukang puasa nu mana nu ngasupkeun ka surga jeung urang mah eta puasa pindah nyatu di beurang ka peuting benar sugan aya urang kanu peureup teh kieu mun datang bulan puasa ya Allah alhamdulillah panjangkeun abdi umur sampai tamat di bulan puasa abdi teh hayang tadarus Quran hayang tamat 3 kali mah hayang abdi maca sholawat 10.000 mah hayang abdi maca istighfar 100.000 mah eueuh jelema nu azam kos kitu nu dipikirkan ku ibu bulan puasa hiji baju dan seserian tukang namanya rumah saya 2 daging benar 3 pikueh tadi omong hatam Quran sabaraha kali tadi omong maca sholawat geus menang sabaraha ratus ribu kali tadi omong maca istighfar biasa bokna geus nyampe kana sabaraha ribu kali ieu mah jam 1:30 genep keneh geus dihareupeun pabukaan pinu kolak rujak cangkaleng bonteng puan es campur es buah bau apem bubur Cirebon bala-bala tahu bulat tahu gepeng tahu penyon apa ya kamu begitu hadirin wal hadirat abah beduk di masjid terong dur adan di masjid Allah canggih nu adan datang kana bar bogodoh geus di atalapan puasa nu eta nu ngasupkeun ka surga sedangkan urang mah rata-rata kali itu berikut Haji Jamaludin ngomong rumah sakuring ge Pak ya Allah urang mah kot amprekan dah bak tungtuna ka Mangkaran nongkorok di wisata ranjang terong dur be isak cek tetanggana ka hayu taraweh betul lah puasa nu kitu nu ndek ngasupkeun ka surga jauh aman ndek make nu mana ayo jalan ka surga model urang cenah kiai ulama tukang sodako ge hayang kalem loloba nama ndek make nu mana salah diri kadang-kadang sok aya jelema ieu masjid ieu mushola mun eueuh kakak euy moal anggeus mun eueuh kakak ceuk saha eta kakak ngomong sadek-daek mun eueuh kakak moal anggeus jadu anggeuskeun mushola mah tukang bas nya kakak mah teu naplok teu naon atuh heuh cenah duitna ti aing duitna ti kakak apalah arti ada duit ari eueuh nu ngagawean mah bener bener make jalan mana ke surga model urang ayo mantap ulah ngarasa aing ahli ibadah ulah ngarasa aing hidup benar wal hadirin lamun jelema ngarasa aing ahli ibadah ngarasa aing hidup pang benerna ngarasa aing hidup pang-pangna hatena iblis kene cicing ulah betul-betulan bu emang betul cek salah cicing beungeus nah iya nak make jalan mana ke surga teu aya model urang mah cenah kiai ulama tukang maca Quran saminggu hatam sakali teu ngakuran jeung tajwid maca Quran ge jauh keneh nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun zal jeung zai jeung jim neuk akur neuk mana ruba qariyin lil Quran wal Quran yal'anu loba
jelema nu maca Quran tadarus ternyata Quran ngalaknat kanu macana. Naon sebabna? Teu akur jeung ilmu tajwidna. Nek make jalan mana ka surga? Cenah kiai kula mah tukang maca salawat, aya gelap doang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek make jalan mana ka surga? Ayo gerak pikiran ku urang. Lebah dia bala hadirin wal hadirat. Nah, justru alhamdulillah aya hiji riungan bala hadirin wal hadirat anu bersangkutan dengan ngagungkeun kelahiran Rasul. Tah ieu di antarana ulama ngomongkeun Imam Siri Sikti. Imam Siri Sikti eta murid Imam Ahmad bin Hambal. Ayana di Baghdad. Eta ngarendeng makomna jeung Imam Junaidil Baghdad, guru tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika kula ziarah ka Baghdad, ka Imam Siri Sikti, ka Imam Abu Hanifah, ka tuan Syekh Abdul Qadir, ka Imam Ma'ruf Parhi, ka Abu Bakar Asyibli dan lain sebagainya. Ia satu atap makom Imam Junaidi jeung Imam Siri Sikti. Imam Siri Sikti ialah orang pertama pencetus maulid. Ngomong anjeuna make bahasa kieu, man qasoda maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah. Sing sahabae jalmana urang mana bae anu datang ke hiji tempat di mana di eta tempat dirayakeun peringatan maulid faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah, maka eta jalma sarua jeung meunang taman surgana Allah. Nah ieu kulantaran ieu lain Quran lain hadis diprotes ku ulama-ulama Baghdad. Woi Imam Siri Sikti, anjen berani ngomongkeun jalma datang ke tempat muludan sarua jeung meunang taman surgana Allah, naon alasanana? Maka Imam Siri Sikti memberikan argumen, li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena jelema moal pati-pati datang ke tempat muludan terkecuali tertanam rasa cinta kakang jeung Rasul, hayang ngadungkeun kakang jeung alhamdulillah. Moga-moga hadirna urang kasukeun kana keterangan Imam Siri Sikti. Amin. Amin. Geus lamun hadir muludan datang bae, endeup diondang henteu datang. Cek panitia, heuy kakak urang mana? Urang anu aing mah. Jatuh diondang ku kami atuh sabodo jadi nabi aing suruh bae. Aing di umatna. Datang bae ngan ingat datangna hiji ulah karena berkat. Hiji. Punten mo. Kakak pelahan di urang ya. Dua, datang na ka eta tempat ulah karena mubalegna. Hiji ulah karena mubaleg, dua ulah karena berkat. Tujuanna ngagungkeun ka Kangjeng Rasul. Sakitu Pak Bu. Lamun ibu hadir karena berkat, maka derajat ibu jeung bapak di payunan Allah hanya sanilai sapangkat dengan berkat. Urusan kadaharan hadirin sangeunah-ngeunahna kadaharan, sanikmat-nikmat napasakan, sapelem-pelemna kadaharan, kue dan lain sebagainya hanya ngeunahna semeti koro doang. Liwati koro ngajedog dina peujit sampai sabeting naon ngaranna? Tokai. Bener tak? Sak. Cenah imam mun ada kue mun. Pokoknya imam pun pasakan pen. Nah, hanya batas tikor. Aing geus lewat tikor mah jeung tempe jeung naon tah akur bae. Bener. Bener. Sugan ieu dijerobeuteun pas sini Leo Genjer jeung Sardensis. Sugan datang ka jero beuteung. Weh, cek Sardensis. Cek Sardensis kalau Genjer. Jer minggir dia. Dia mah tika dupeureup dia mah ti lembur dia mah. Da blok jangan lama tina leutak di sawah. Ulah deket-deket jeung aing. Dia ulah deket-deket aing mah di Jakarta dikemas di pabrik aing mah. Ulah deket-deket jeung aing. Diboleh ka mobil box. Dikirim kumaha cek Genjer. Weh, teu bisa kitu cis.
kuari mah deh jeung aing CS lamun dia busiat aing tai ngomong lamun urang hiji leuwih kental medok taina gitu tuh na kumaha hanya sakitu nilaina bapak-bapak ibu-ibu urusan bab dunia sagalis-galis nabi kang woi tidak bikang menik gelis kuat nama hangit enggak di mana urusan bab dunia mah hadirin sakitu kitulah bener tanda ya cek pak terus 2 menit deh cena kiai tah laju kumaha kitu kuat pohara amat Imam Sirisik mere alasan datang ke hiji tempat di mana di eta tempat dirayakan maulid menang taman surgana Allah karena mau datang jelema Pak sok nekan ka dieu puguh-puguh lamun di dieu dirayakeun mauludan datang moal maka alhamdulillah moga-moga sodakohna urang kampung Kadu Peureup ditampi ku Allah ditampi ku Rasulullah sehingga dengan peringatan maulid ieu moga-moga nyababkeun menang hidayah taufik ti Gusti Allah ciri mahabbah ka Rasulullah panggalana digusur ka surgana Allah terus maka pantas cek Imam Nawawi cek Syekh Nawawi Tanara Banten cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahkan Imam Ibnul Jazri ngomong kieu oleh-oleh bawa balik ke imah supaya mulut hareup leuwih semangat cek Syekh Nawawi sing sabae jalmana urang mana bae anu ngayakeun peringatan maulid Rasul maka eta jalma bakal dibere ganjaran ku Allah kes di dunia keneh pahalana ditembongkeun 3 perkara bedakeun ulah bawa canda kuih ka buminya ieu teh jeung oleh-oleh dangukeun cek Imam Ibnu Hajar anu dicuplik ku Syekh Nawawi keterangan anak sing sabae jalmana urang mana bae nu ngayakeun peringatan maulid Rasul maka eta ahli kampung jeung kampung-kampungna bakal disalamatkeun ku Allah satauneun tina pancabahya hayang urang Kadu Peureup salamet muludan mun hayang kampungna aman hayang kampungna aman gedekeun maulid bu pak ya eta jelema lamun sok ngayakeun daek ngayakeun muludan bakal dibere aman satauneun kampungna moal katarjang longsor amin gitu hayang huruf meureun moal katarajang angin puting beliung moal katarajang kapama moal aya gempa bumi moal aya pamalingan lurah mun hayang aman desana gedekeun rah muludan dengikeun hayang aman di urang gedekeun muludan tah keterangan wali hayang aman gedekeun mulud eta jelema bakal salamet hidupna moal dicongcong orai moal katinggang kalapa moal diseureut langgir moal diseureut engang moal katarajang motor moal katarajang mobil moal katarajang tukang bilik jalan pengbes eta mah bakal salamet hirupna ya Allah Rabbana Karim jajar bisi omongan ieu wali bohong buktikan penting ieu beres muludan so cenah kiai bisa bae ngomong bakal aman leh jatah tangga kula kamari tos ngadiran muludan da kasengol motor cenah aman ongkoh nah tanya bara duit nyumbang nah iya nu jadi pertanyaan sabaraha mere duitna ngayakeun muludan mun hayang aman sing sabae jalmana urang mana bae anu ngayakeun muludan nyumbang kana muludan 1 dirham sabaraha cenah sadirham terang ibu bapak sadirham teh 4 gram perak kuari sagramna 400.000 nu bagus ya enggak bagus teh cokot kuari 1 gram 400 sadirham 4
gram perak 4 kali 4 16 berarti sadirham sarua jeung 1.600.000 lamun jalma nyumbangkeun muludan 1.600.000 bakal aman kampungna teu cukup ku amin kudu 1.600.000 nah amin mari mah henteu emak yang ngadengeun lagi hewan mata nu kamari kasenggol motor tanya berapa duit nyumbang lah oh ngan 50.000 atau meureun bae untung dia teu kaparajang beuting dia eta ge salamet keneh tah hirup maka 1 juta genap tah ingat sabaraha cenah cinta ka nabi kongkorong aya keneh kunaon teu dijual rodiah jalan doang misi percaya iya omongan wali buktikan wali lagi kan cina bakal aman hidup satahunan buktikan omongan wali kuali sok ayeuna teh penting iya urang dia bah kasepuan bisi bohong omongan wali buktikan kali imah udah dikunci motor turun di luar asal saratan nyumbang 1.600.000 sok buktikan bakal aman eta kampung moal aya paling buktikan aya bisi pajarkeun bohong kumaha cenah kiai lamun isuk-isuk leungit nasib teh mangarana atuh kumaha gati geus nasib mah atuh gati geus nasib maka hese neuk ngalawan ente kana budot ti Allah atuh gati geus lagi kula jalakeun aing gara-gara kiai cenah ieu atuh henteu teteh na 1.600.000 tah henteu pihewal kemana terus awas ya bo pak hampura kula teu kudu kebal-kebal suara nangis keserak hiji tah dua cek Syekh Nawawi Tanara ini setengah jam cara naon ya ulah tadi ceramah jam 9 selewat 5 menit kuali geus 20 menit cicing deui kadang deui 40 menit bae dua cek Syekh Nawawi Tanara lamun jalma sok ngayakeun muludan maka eta ahli kampung ku Allah rizkina bakal disuburkeun nu dagang bakal untung nu tani bakal hasil anu bisnis bakal gul nah ieu berkah mulut hayang jemah rizki gedekeun muludan ulah pel ieu mah dipenta muludan 200.000 satahun sakali loba kene nu can lunas cenah kiai kula mah cenah teu mampu ulah ngomong-ngomong teu mampu tangkorak dia jangan rokok ngabulah sampai 2 bungkus teu ngomong-ngomong mahal jurig barang jadah doang ujasa rasul kurang moal aya ka alam dunia mun rasul antina rubuh kamari katiup angin mabur ka menes 700.000 cash dibayar teu ngomong mahal muludan lain jeung dangdangan lain jeung panitia lain jeung kiai jeung urang ganjaranana adenge supaya tahun harap lebih semangat pak tuh adalah lamun mama ulin kuari ke daerah Banten sebab pencetus maulid pertama di Banten hadirin mun hayang nyaho besar-besaran dirayakeun maulid itu ku Sultan Maulana Yusuf Banten putra Sultan Hasanuddin nu kadua Syekh Abdul Fatah Tirtayasa bapaknya Syekh Mansuruddin Cikadua itu orang yang pertama merayakan maulid besar-besaran pakai dongdang arak-arakan dan lain sebagainya maka urang moal mahi berkat maka urang serang bener ya bener serang pembuka sejarah bener serang iya maka karak eta begene cenah kula ge mere cenah kitu cenah nyumbang kieu 100.000 tuh muludan ayo nyokot berkat 24 atau lepatan garong dia model gitu mah hayang jembar rizki cenah kiai kula mah teu mampu lamun bener teu mampu cukup tanaga sarua bae apalah arti ada dana mun nu ngagawean larus gitu sok ayeuna ibu nu ngagawean bapak anu neangan duitna sanu nyen rendang dong
nunyan bugis nunyan pais anu rendang daging aya duitna atuh jaeta mantak dititah urang hirup babarengan kudu akur jeung papada akur jeung dulur akur jeung papada enggeus mah enggeus kamari milih ruah enggeus cukup dukungan eleh menang yaitu geus pudrat irodat Allah anu menang sahabae sanajan tadi urang tengah dukung apalah arti pimpinan mun dukungan ti rakyat ulah raribut batur nu jadi lurah dia nu pasehat aing teh kaharti nu edan ge cakeun heula deung-deungeun nu jadi lurah kumaha nu teu patatanya dikamanakeun otak sanajan dukungan teteh menang ge jaeta nu meuli bias moal poe ja urang bae nu bayar listrik saha atuh jauh nek nang ribu bener ndek hewa mah hewa bae ngan ulah manusiawi hewa mah ngan ulah lewat di 3 poe geus kitu tah misalkeun dukungan teteh eleh dukungan situ menang laju teteh teh ditanya tak kudu menang dukungan misalkan teh nakama eta keur milih poe Minggu tak kamari ditanya poe Senin teh da ka mana ka pasar dia nanya bae ka aing ngeken atau Senin mata Senin tanya Salasa ditanya deui teh di mana di pasar naon dia nanyaan bae dia 2 poe teh jangan keneh ada bawa ditanya teh hari mulu dan di kedua daerah atau tanya ku di itu aing panitia lain Senin, Salasa, Rebo, Kamis, entos teh cek nu meunang ya kan kada tadi nanya kalau teu meunang dukungan anak teh ka mana ka pasar ih kuari mah bager deui ka aing pan teh kuari mah bager pan kamari mamoran aing nek keneh ka dia kamari mah laju ka ditu henteu aing sieun cek kiai ge sabab teu meunang hehewan jeung duduluran lewat di 3 poe geus aing sakit bae laju teh di mana tuh ieu ka mana neuk ka pasar pan beurang amat ti penting mararehe bener teuing da saya tangga jawab atuh dia tutup kabeh tinggal meuli naon tapi penting ka pasar mantap kudu ngahid sakumaha cek aya keterangan kuno kal yadain wala takunu kal udunain jadilah anjeun hirup pas leungeun kumaha leungeun mah tempok lamun leungeun ka kencateun leungeun ka tuhu teu kudu ditelepon datang serangan garok dengan katu atur dengan kencat perlu di WA datang serangan garok atur saduana siling gesak kompak tugas teu pasirikan kecoa kana cawa amon dengan katu kana daging kana endok dengan katu kana kue kana bubuahan dengan katu isuk-isuk munjuk kuna bujur kakara kena dicokot ku leungeun katu cek leungeun kede stop minggir tugas aing ieu mah pas ini teh waduh cek leungeun kenca hahangitna beng kebagian cek leungeun katu ulah ngomong tugas kadinya nama nya hojen nyadar ini geus kira cokot panyiuk seok aing ngabanjur dia nu nyungkal seok koplak bersih liantai wasilah kom coba ya lamun urang kadu peureup teu kompak moal terjadi bah maulid sakieu mah ya Allah atuh mewah rame sakieu mah Pak ieu nu hadir moal kurang ti 2000 mah sok aya uji sok ayeuna uji kuari paling itu nage 1000 deui mah aku jeung sodotanana tah bau jolo jelema karuyuk-ruyuk atuh ayo 5000 mau jeung daun kembangnya teh beli dah ya Allah alhamdulillah dulu tenda nage mewah makan campur anu belah dia mah tenda na ya bah ieu mah langsung tina beutina dilasna ieu tenda nu eta tuh aya merekan tuh lah UMG urut poe gabah cenah
Terus teuing bukan nambah asal tendana campur bejaga udah kudu beureup eta. Bakal jadi saksi di beki kiamat eta apa? Ai jaga begitu iya orang dia ditanya ku malaikat, "Marrabbuka?" Teu bisa jawab, nek digebuk, oh awi ditotok jak wae sekali. Benar dia awi cenah bajing ci malaikat, aing baru ilmu dan nanjer aing cenah. Waduh, teu jadi malaikat. Nek dihantu dina beuteung gegemblong halangan. Ayeuna dia blong dicabok jak wae. Aing ilmu ludan baheula. Nek digebuk dina hulu, waduh, pais ngahalangan. Nek jalan di mana malaikat yang gebuka, mata kayak mun-muda kudu pagode guon. Alhamdulillah, moga-moga tahun harap lebih kompak. Oke, ulah waktu dibahas bablengan. Kula nak bahas tadi heula. Kakarak tadi dua cek Nawawi lamun jelema tukang muludan, masyarakatna bakal jembaris. Tilu. Ya, tilu ya. Lamun jalma tukang ngayakeun muludan, maka naon anu digerenteskeun dina hate, Allah bakal dikabul. Sok ayeuna gara-gara ulama tadi begitu nyaho keterangan ieu bah. Dikapungkur setiap kula rek diundang maulidan, tadi geus nganiatan dirompok. Ya Allah, abdi maulidan sejak ngiring maulidan ka kudu beureup. Sejak hadir abdi maulidan ka kudu beureup. Pertama nama tetap hayang menang syafaat Rasul. Itu pokok pertama. Ya Allah, abdi singgengi hidayah taufik. Putra putri abdi sing disolehkeun ya Allah. Itu tah Bu, jangan geunelan. Kuring ni nganiatan kitu memetan ka Allah. Ya Allah, ibu kuring nuju udur parah. Hapunten, Bah. Mantak tadi teh kuring saya ti rada aya lambat. Wawartos heula ka umi kuring nuju teu damang waler. Tos 5 sasi miceun di kamar. Teras bobok di dinya dirisbah miceun di dinya pipis di dinya. Maka kuring mah salama 5 sasi can pernah bobo wengi. Uih acara ke bumi teteh kuring gantian kuring anu ngajar umi sebab umi kuring bebonangan 1 jam Pak Umi tidinya mah sampai subuh parat eta kudu baturan anak mata kuring muga-muga diberi cager ku Allah. Masya Allah asal kadinya haji geus datang mohon mi gara sare henteu mi masuk di rencangan beres kuring jam 7 jam 8 adik kuring gantian deui kuring nu sare capek ya itu tercapai insya Allah asal ikhlas sebab naon jasa kolot moal kabayar Rabbana Karim Masya Allah mantak tadi kita beja heula nih ayeuna haji bade berangkat acara kemana Kamenes oh berangkat apa ulah cekumi kuring berangkat baik karunya batur geus narungguan geus gila meureun ngondang haji berangkat kuring untung ya bah berangkat diizinan kamari makula ke bulan Sapar 2 jadwal umi kuring teu ngizinan aneh duka Allah walam biswab aya naon boa begitu pula nih pidoana bade ka mana bade uleman ka kampung anu ulah baturan umi di dieu atuh kuring teu bisa kumaha atuh jam 9 nu hajat ngebel kiai di mana atuh di imah semuanya kumaha tadi nak atuh teu kumaha nak lempang pula kata meunang ku indung pula kergereng ulah kakarak mamang anu maksa ka pula sanajan jenderal tasaha tah lamun indung pula ngalarang eueuh teu bisa mohon maaf waduh cek main aku mah kula atuh sabada dia nu hajat kitu kan nak naon atuh kumaha jamaah jaga sobat cenah bisi kumaha onam weh mang onam gitu kumaha waduh cek ulah wakil bae mangga teu daek sebodo laju eta Pak Haji wakil bae cenah wakil berangkat ulah ka desa bae cek berangkat itu ge alhamdulillah 2 tempat bae eta kuring ge aneh teu ngijina ai ka dieu ngijina eta kamari 2 tempat pan 20 juta lieu pan eta ari ka dieu ngijinan atuh moga-moga bae kagantiannya ho gitu teu kamari lieu teh ya gitu bisa bae atuh teh nya aku lagi aneh kan dia mah diizinan doang ada malas we eta meureun sih kan doang gitu eta sia atuh sing panitia teu kabeh atuh setengah-setengahna tinu kamari lah naon nu digerenteng
ditenteskan ku ibu jeung ku bapak dina rek muludan mah sok dikabul ku Allah. Hei wari ibu pak geura niatan hayang naon sok ayeuna dina hate ya Allah aya kebayar utang listrik nek dicabut ya Allah geus 3 bulan teu maya ya Allah salah kita usaha ngaringku molor ya Allah teu boga kalakuan ya Allah anak 18 ya Allah wari kula keur deui bae ya Allah maka ya Allah kula cepat rezeki pangikeun usaha salaki kula ya Allah perkasaban anu halal ulah perkasaban anu haram apalah arti perkasaban anu haram sanajan gedeun nanaon ketika jelema dagang naon bae tapi haram temenang ku agama geuleuh ziarah ka Makkah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ya Allah cek Gusti Allah la labbaik wala sa'daik telebek tenaon cek Allah wasadek tebajak tenaon cek Allah sanajan dia mewek di Mekah naon sababna zaduka minal haram dia daftar teh kaing ka Mekah minal haram tina barang haram olah hadirin telebek tenaon tesadek tenaon tebajak tenaon zaduka minal haram ongkos dia menang dia bisnis menang dia usaha tina barang haram nah kumaha nah malah kota naik mantap jangan kasar nu halal insya amin moga-moga salaki urang perkasabana sing halal moga-moga kasab urang sing halal ulah haram satakar kebek jelema ngadoa tapi barang daharna tina haram waduh la yustajabu du'a'uh doana bakal dijabah Gusti Allah sanajan dia maca Yasin 1000 kali nah sebabna tina barang haram fata'atun liman harama yakulu mithlul bina'i fauqa bahri yuj'alu ta'atina barang dahar anu haram bagaikan bangunan di tengah lautan doang urang nyeun imah di tengah lautan jadi moal endek amanah nempelkeun pendasi leres kitu urang deui kitu ibadah ka Gusti Allah salat jujung kelan sampai ka hideung tarang ngadoa ngadeker-deker hadirin Masya Allah tapi barang dahar urang tina haram mohon maaf hartos mantak gerentos hati hayang naon sok bu pak pemuda hayang naon cek pemuda ya Allah kawin ya Allah hayang kawin ya Allah ayo duit teu boga ya Allah kamari nganjang kasih Dewi kuat 7 kali diciduhan bae ya Allah ya Allah abdi ya Allah dukun geus genep ya Allah ya tapi teu manjur bae ya Allah makanya berkah maulid dan ya Allah cek abadi Jamaluddin ya Allah niat hayang muludan rezeki abdi mah hayang kaum moga-moga eta si Dewi ngajodoh jeung abdi ya Allah berkah maulid Rasul ya Allah barang esuk-esuk kling BWA Assalamualaikum damang Kak Kemod gimana Amod sehat wih Kemod siapa sih ini waduh langsung dijawab mohon maaf ya ini dengan siapa Amod suka pura-pura ini Dewi oh Dewi ini Sinarian Dewi oh Sinarian gimana Sinarian Dewi nggak SMS iya WA aduh lain enggak ini Sinarian Amor kaget nih ada apa deh atau enggak apa-apa kangen aja aduh cek si Kemot manjur ya muludan ya ya Allah terus emang deh gimana gini Amor ini Dewi rindu kangen pengen kapanggih di mana ya kita papanggihnya atau terserah Dewi maunya di mana emang kenapa Dewi Amot memang bener dulu mah saya ini benci lihat Amot sekarang mah beda ruhai emang kalau dulu lihat Amot genep jadi saya juga aneh cina ini Dewi juga kenaon boha cuman ini jadi nggak tahu ini selalu teringat sama Amot lihat yang listrik juga perasaan Amot kalau saya tidur perasaan Amod di atas kalau saya nukuro perasaan Amod di bawah apa nira
seksi kemod yes mempan ya muludan namun digerenteskeun lamun santri ceng mang datang ke tempat muludan niatan ya Allah abdi lihat kehadiran muludan kudu peureuh atawa ka mana bae abdi hayang menang ilmu anu man sakitu sok niatan hayang naon pamuda boga bisnis ya Allah Gusti boga berkah muludan ya Allah dagang abdi supaya maju nyieun gerobak dorong pamuda deh ya Allah abdi hayang menang jodoh anu solihah ibu deh ya Allah anak abdi ya Allah can laku-laku ya Allah nu bungsu ya Allah geus 20 tahun ya Allah datang ke jodohnya ya Allah atau urang pemuda abdi mah hayang menang istri anu solihah bener woi pemuda woi hayang boga pamajikan anu solihah hayang boga pamajikan anu nurut teangan nu buta pancen hayang nu nurut siapa mah musruk los kasusukan maka kena anu digerenteskeun dina hate insyaallah bakal dikabul ku Allah amin amin contoh bu pak aya kejadian Abah Haji lain dongeng lainon bener ieu mah kula boga babaturan kula rumah tangga geus 12 tahun ku Gusti Allah teu dibere keturunan can dibere katurun can dipasihan put bu ya Allah biar Singapura orang mampu ke Singapura tiap sasi berobat ke dokter kandungan di Indonesia mah pugu nah dengan tukang nyareat ke mana diteangkeun tukang urut kiai mah pomo Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten geus biak 2000 aqua mah meureun ngeun mah syariat supaya hayang gaduput tapi cenah ka haji jitu nyerah terus bae nya ka haji kedah teras bae saya baca ulah kieu kumaha cenah haji boga ieu teu cenah boga pendapat suka kumaha ya ka haji kieu bae ka haji abdi inget kana keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami jeung Senawi Tanara coba kuari ka haji ngayakeun muludan malakeun ka haji muludan dirompok nyalira bae niatan hayang dibere katurunan ku Gusti Allah hayang ngagaduhan pot Masya Allah bener baik ulantaran jalmi mampu ngayak berbuludan saya 300 juta serangan baik pak mampu iya pak masjid kebo opat hayang diondang 2 masyarakat 2 desa hadir kiai-kiaina ya Allah Rabbana Karim menang sabulan setengah setahun setengah datang dari kiai makuri wabruk bari nangkep bari cerik alhamdulillah haji syariat mah ieu ti haji hakikatna kersa Allah ka haji kuari ibadah muludan kamari alhamdulillah ku Allah dipaparin ka haji gaduh keturunan alhamdulillah jadi ka haji kuari boga anak ti pamajikan nu kadua naon syaran dada akur bapak-bapak setuju cocok ibu-ibu tolong aku lestari lu penting aja boga anak bener tuh pak ya 12 tahun tuh boga anak barang ke 10 dan alhamdulillah boga anak di pemajikan anu aku setuju mau nanya ibu-ibu ini sampai kamu moral aja mau aku teh naon gitu teh aku segala macam euy bo punten tuh aya kejadian di Rajen jalan maot 30 tahun digali kuburanana digusur karena digusur ku jalan eta mait bu pak ratusan mait ngan aya hiji mait anu weuteung ulah aja baruning mait teh boeh na teu soek-soek acan begitu rame jelema ya Allah ieu mait saha oh ieu mah maitnya anu pamajikan kiai lain apa kata Al-Quran dah henteu oh anu nyahoan sieu mah pamajikan Mang Anu teh jawara pamajikan opat nah iya pamajikan kolot sabar dipangyandungkeun jadi lamun ibu-ibu mait nak embung buruk kudu sabar dipangyandungkeun eta kukula teh apa ieu bu pak dibejakeun keur pangajian Bah Haji di imah weh ibu-ibu cekola dan tuh aya kejadian di Raja Tangerang aya hiji mait baladirin tepuluh ulah aja bareng
maitna boeh na gitu soek-soek acan eta holeng sawewe nu sabari pangnyanungkeun mantak cek ulah ibu-ibu mun buruk maitna kudu sabari pangnyanungkeun kumaha cek ibu-ibu mending buruk kiai cenah la ilaha illallah eta nu pangrosana ngomong pamajikan aing kok dipimpin mending bol hayu cenah jawab mending buruk mending buruk kabeh la ilaha illallah coba nanya ka ibu-ibu suka ibu-ibu di mah beda mending watah mending buruk mending buruk cenah Surabaya hei gerentos ke hate ku ari muludan hayang naon nutus salaku ya Allah abdi ngampura dosa kitu ibu gerentos muludan hayang disapatan ku Rasul ya Allah hayang dijemput ku Rasul ya Allah Masya Allah amin ya Rabbal hayang putra putih saroleh hayang bisa ibadah awak hayang cageran sok niatan ku ibu ayeuna di dina hayang niatan sok bapak-bapak ibu-ibu geura niatan naon dituju maka dikabul ku Allah terus laju naon teh tujuanna cenah maulid kiai jat kudu muludan be muludan tiba heula muludan be muludan ada tujuanna muludan langsung baik enggak saja Rodia bewa ini sieunya iya nu kieu ya nu mayar teh lunas sami pangkerengan kieu kubut teu mayar-mayar acan awas ya bo pak tujuan maulid cek Allah dina Quran dina surat Al-A'raf Bismillahirrahmanirrahim Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun ngeunaan anak didik sing bisa maca Quran engke upami ibu jeung bapak maot dibacakeun Quran zarah di kepayunan makam ibu ngeunaan sabab rumah hirup dah ruh mamual maot Masya Allah Rabbana karim wallahu alam bimuradi ibu-ibu hayang teu bahagia bapak-bapak hoyong bahagia pak udah lebat musola hoyong teu bahagia hayangnya pemuda hayang ceng pemuda kadu peureup bahagia atuh mantak naon ganti karena masih bahagia arek bahagia mun hayang bahagia ulah dikaitkeun harta tahta wanita dan jabatan dangukeun teu ngajamin jelema loba duitna bakal bahagia leres cenah si anu nu bahagia mah tuh aja anu sakali panen 100 ton usum hujan kieu teu kapoe parena setruk mikiran pare di mana bahagia anak nu beungar bah si anu nu senang mah mobilna ge 28 nu gablek mobil mah teu bisa molor lamun can balik hiji deui ka mana teh mobil aing bisi ngaguling bisi tabrakan bisi ditilang polisi kadang-kadang elek nu miskin mah asal ya Allah cek peribahasa imah kasepak kucing pasnya ge rubuh asal boga beas 2 liter tomat bawang cabe atuh teu mikiran aya nu maling atuh bae jangan 2 liter biasa naon aing mah duit teu gablek mas boga aya teh pamajikan aing na kesrek bengek hideung deui cenah aya teu ngajamin ibu punten leres lamun artos kudu ngajamin manusia hidup senang pak bu mohon maaf para hadirin jaloba buktina nu senang badak duitna jelema nama di rumah sakit loba duitna badak jelema nama di penjara mana kesenangan hartana tadi dipake ku manehna jangan jamin leres si anu cenah nu senang mah haji anu dono cenah iman ge 3 tingkat lieur bisa anggap ku batur panbeul loba duitna ieu cenah ya jual garong ja imah urang mau digarong jarombeng ieu kerek
rek salah kiti beda juga majikan sini tembak rebo kemis rebo kemis tekor nu beunghar mah belum efekna leutik deceng tukang son leutikeun bae efekna terus nu beunghar mah belum tentu jaeta ayo jawab mending beunghar mending miskin jawab ayo gerak ulah sager ayo mending beunghar mending miskin mending miskin Beunghar. ieu bae ngajawabna jawab miskin eukeur beunghar can puguh urang nu penting mah dibere cukup ku Gusti eta nu ngeunaheun mah boga duit mah mending pas-pasan pas nek meuli mobil pas aya duitna pas nek nyen imah pas aya duitna hartina ternyata teu ngajamin kabeungharan kasenangan dunia bakal nyenangkeun manusia ya Allah imahna 2 tingkat bah 3 tingkat bahkan imahna gaji salakina 60 juta sebulan begitu pamajikanna kieu bae ngalamun ya Allah salaki aing mah sibuk tugas datang jam 12 peting anak jeung pamajikan geus HS kudu berangkat deui jam 4 subuh anak jeung pamajikan geus masih kena HS ira panggihna tapi deuleu miskin gimana leutik unggal poe panggih dipanggih deui mangga ke borosot ngajuru aya ku panggih bae eta nu beunghar teh abot 2 3 tingkat imahna di luhur kieu beda leuh aya kunaon tatanggana imahna bilik anakna 20 hiji dengekeun lah cicing bengos cek nu beunghar ya Allah eta nu miskin keur dahar imahna bilik dina daun ja piring mah teu kapagean 20 hiji anakna pot ngampar dina daun coba eta ting cikikik we seserian cek nu beunghar ya Allah aing mah duit loba salaki aing gajina 60 juta mobil aya 3 hayang naon tinggal meuli tapi aing mah rungsing bae nu aya tuh tapi da kunaon tetangga aing deui ya Allah ditangkeun tak turun eta nu beunghar teh adinya Assalamualaikum salam teh odah gua cenah cager icot cager teh hayang ka dia dahar meninggal ka dia babarengan lain masa jeung naon dahar teu pi daharna mah ibu ngan hanya ukur lauk peda dipanggang sambal tarasi lalapna daun dangder sayurna sayur banget sudah heraki lah kalau salah suruh banget tetanggaranya sayur banget tuh gitu kan ada kolang gitu uyah doang jeung bawang ieu tapi eta ya Allah cek nu beunghar teu ya Allah daharna mah teu pira aing mah daging tinggal meuli hayang daging kotok tinggal meuli tapi sieu mah ya Allah Gusti odah ayeuna teh icot hayang dahar bareng yuk cenah yo lain ieu dia masalah dahar gitu sapira jeung biasa bae tapi dia ting cikikik sesedian media kunaon kitu cenah kubungah bae atuh eta cenah teh sesediana mah cenah pan pulang ngulup daun dangder dina panci lalu diperet pan buleud duang bola poni lalu diapung-apung ku anak plong ka dieu plong ka itu ai blok bae nimpah kanjut bapana keur hes cenah Masya Allah eta ku kitu bae ge ting cikikik seserian nu miskin mah atuh pan senep eta sike kanjut katipa ku daun dangder ieu sagede bola daun dangderna kuat ngerentet jeung salaki kula Masya Allah coba eta ya Allah Rabbana Karim teu ngajamin ternyata manusia loba dunia bakal terus 2 menit geus ya geus mun hayang bahagia cek Allah falladzina amanu bihi nu kahiji modalna ari pikeun jalma-jalma anu beriman ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad geus mun hayang bahagia nu kahiji modalna iman ka Gusti nah bisa disimpulkan ku ari mah aparat bisa bahagia modalna iman rakyat ge bisa bahagia modalna jaeta anu beunghar bisa bahagia modalna iman nu miskin ge bisa bahagia modalna tuh bener harusnya anu bodoh bisa bahagia modalna iman anu pinter ge bisa bahagia modalna nah cuma barometerna keimanan ipis jeung tebelna
kumaha cinta ka Rasul sakitu lamun cinta ka Rasul pohara muludan semangat siap aing ngakeun muludan oke teu boga harta naga aing mangkon berkat aku bapak aing oh menang sakit ya Maludin aing sumbanget jeung seorang tah aing nyumbang 2 juta jeung seorang lain aing nyumbang 3 juta Masya Allah jeung seorang aing nunyeun kueh mah jeung kulit deui aing nunyeun apem jeung seorang aing nunyeun bugis jeung seorang aing nu ngakana kumaha cenah ieu basir kueh nu ngakan mah ieu mah kabeh hayang ngakan aing nyeun eueuh tah ya Allah Rabbana Karim bo jadi tak ulah we kah dusun pamajikan saha kitu ieu ih aing mah sieun ya mun teu dialung geus salah kita boga duit masa anu kieu mah ieu ieu panitia salah keneh cagula ieu salahna kumaha buduna lalaki dihareup kuring teh sok tanggung lamun ngomong dihareup ibu-ibu naon sababna dalilna kurang nyambung nya ngadalilna urang teh ngadalil teh ibu-ibu nyahoon kana dalil entek bingung bu engke mah mun ngonang kuring tetep nu dihareup kudu laki ibu-ibu diberi ini na beuti cau ditutup bohong ibu bohong masuk iya sepuh teh pan komo nya dipawin teh hayang hadir teh hayang leres-leres hadir hayang anu naon oleh-oleh nak kieu dipasieun kopi oleh ibu insyaallah amin amin ieu berkah maulidnya sok ayeuna geus modal nu kahiji mun hayang bahagia iman ka Gusti kandel jeung ipisna iman jelema kumaha cintana ka Rasul lamun cintana ka Rasul pohara imanna tebel lamun cintana ka Rasul sakadaek imanna ipis terus moga-moga orang dongkap ka dieu geus sabarajam ibu jeung bapak di dieu moga-moga ciri cinta ka Rasul ngandelkeun keimanan urang ka Allah. Dua mun hayang bahagia wa azzaruhu kudu daek ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Urang dongkap ka dieu ge pan sanes teu aya jabi hoyong ngagungkeun ka Kangjeng Ya Allah ketika maulid dibaca tahlil tahmid niat muludan maca berjanji mantap ya Pak punten para pemuda kudu bisa meraba kudu bisa maca berjanji abtadiul imla bismillahil aliyah mustadirran faydul barakati ala ma ana lahu wa aula wa uthanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadi'an minas syukril mata jamili mataya wa anshuru min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah naziman minan nasabis syarif iqda tuhallal masami wa haula gitu paling naheun eta ngeunaheun teh eta nyaho kan ngeunaheun mah ketika dibacakan maulid Rasul niat muludan maca berjanji maca Quran tahlil marhaba Rasul nah hadir apa kata Rasul ana hayyun fi qabri hayyun tariyun aku hidup di dalam kubur dengan nyata Rasul mah kudu dikajeun tah Rasul teh hidup dalam kuburna Rabbana Karim mata hewan neuleuh jelema Indonesia umroh kopotoan bae tegablang gaising nyian status andai kata urang papaharep jeung Rasul dia lain umroh dia lain cara kain cek Rasul hanya nek popotoan bikin status alhamdulillah di makom Rasul apa bukan hanya ke alam ya jalan makwari anu status eureun geus kolot maaf geus boga anak 2 boga anak 3 nya HP eureunna nyi status ieu mah hewa ka salaki nyi status hewa ka batur nyi status aib rumah tangga ditembong-tembongkeun ka batur dosa gede dan aing betul-betul pagawean sir kitu cicing bu blok betul-betul lah salakina ge sarua bae
aman dina hate apa dengan status masalah kan beres. Urang boga guru, urang boga dasar akidah. Neknya status mah nyeun bae tah seperti kieu ya. Alhamdulillah maulid di kadu peureut nu hadirna seueur. Tah nyeun status. Dipoto urang jeung duluran mangga. Ieu makanya nyeun kolek. Lamun eta mah geus status bo salaki lehona ngolol angka 11. Kota putih teh angka 11. Atau salaki kerhes pakai sampi kuat herang sikina kadeu. Oh tuh ibu cepret bulu saya gitu. Wazaru hukul daek ngagungkeun ka Kangjeng na. Kumaha cenah kiai pan Rasulullah tos pupus teu aya punya. Paling alit Bu maca sholawat karo apa kata Rasul, man sholla alayya ana fi qabri hayyun tariyun, aku di dalam kubur hidup dengan nyata. Man sholla alayya sajama anu maca sholawat ka kaula shallaitu alaihi, maka aing bakal ngadoakeun menang rahmat eta jelema. Begitu cek Rasul. Wa man sallama alayya, maka sajama anu uluk salam ka aing sallamtu alaihi, maka aing bakal ngajawab salam eta manusia. Ketika tadi dibacakan maulid berjanji Rasul, marhaba, baca Quran tahlil, Rabbana Karim, Rasulullah hadir, ya Allah, umat abdi dala kerengayakan muludan abdi ya Allah, dala aya tungkul bae salak beak opat, aya anu beak agar beak sompong ya subhanallah, ieu cenah geura kayu, anu pelang-pelangan bae nanti korong akan lemper. Aya anu ngabulek benar rokok ala batat knalpot motor. Teruskan aing jangan rokok kunaon. Teruskan ngarokok mah justru dengekeun dia. Lalaki nu ngarokok ciri lalaki wania. Hiji wani menta. Nu kadua wani ngahutang. Nu katilu wani nyokot rokok mitoha. Minantu edan rokok mitoha beak kitu dicokotan. Cik, Bu. Bu anzaruhu paling salit ibu maca salau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nu mana cenah kiai sholawatna nu pendek ba. Sholawat aya sholawat Ibrahimiyah, aya sholawat Asror, aya sholawat Kamilah, aya sholawat Nariyah, aya sholawat Munjiat, aya sholawat Taisir, aya sholawat Petir. Aya terang ibu sholawat Petir. Atau eta pan gumun aya petir teh buridak julakeun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah eta selawat naon cenah? Eta bae geus pendek. Bisi salaki ibu teu milu ka dieu. Bisi ditanya, "Mah, tos ngahadiran ki jamalnya ti kadu peureup. Mohon Pak, menang naon? Salawat petir." Naon aya? Ku aya. Nu mana cenah mah bapak mah kadang-kadenge. Jabal to zaman Abah Jirjis ge cenah keur ngaji teu ngabejakeun. Aya Pak, aya tamun aya petir teh buridat julakeun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, eta salawatna cenah? Eta beungeus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tas pena muter Pak. Insya bahkan cek Habib Abdullah di akhir zaman mah Pak, Bu, awas aya 2 kalimat tu bakal ngamanfaatan ka awak urang mah geus kalau kieu mah lamun teu bisa ilmu tajwid ulah maca Quran dan eleng dogan sarroya rosayor rayo. Gas urang mah dengekeun hiji lobakeun maca naon tujuan anak hoyong di hampura dos nu kadua seurkeun maca salau. Naon sebabna jelma maca salawat sakali Allah bayar 10, jelma maca salawat 10 Allah bayar 100, jelma maca salawat 100 Allah bayar 1000, jelma maca salawat 1000 hakun 'alallah alla yu'adzibahu, hak ka Gusti Allah moal nyiksa ka eta manusia. Teu cukup ku amin kudu 1000 salawatna. Geus kumaha bagina sapoe sabeting tos salat 200 wang sulat insya. Nah eta kartosnya mugi-mugi urang sing tiasa maraca
Amin. Atunya nggak usah tahu Allah sama Allah jadi Muhammad Allah sama jadi Muhammad Allah jadi Muhammad Allah jadi Muhammad. Sebab jadi temongkeun ku malaikat dicandak selawat urang kakanya Rasul. Ya Muhammad Habibur Rabbil Alamin. Rasul jungjunan cek malaikat. Ya selawat umat anjeun ti saha Sarman. Jeung saha jeung Sarmana pamajikanna. Pandada petot nundutan. Petot eta teh. Insya maca syarat atau sareb enggak saya tahu salah wazaruhu maca salawat teh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nu kahiji maca istighfar hayang dihampura dos Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah. Moga-moga dosa orang diampura. Tilu mun hayang urang teh bahagia wa nasaruhu kudu daek nulungan agama Nabi. Ngaku cinta ka Nabi tapi teu daek ngalaksanakeun sunnah Nabi bohong. Berjamaah telok bohong. Ngaku be cinta ka Rasul berjamaah telok minimal sampai sapeting asup kamu sholat 3 waktu be gampang sakabeh nama. Isya maghrib, isya subuh geus beres sakitu. Jak teteh dohor mah jeung kakak di pasar teu kaburu haji. Nya, geus eta bae maghrib isya subuh. Eta teh geus titah ku ibu. Kakak dieu, naon? Ku tadi kasepuhan nanyakeun bapak, ih. Cenah ka mana mimin salaki dia? Gering teh cager cenah Abah Haji kapan eueuh ka masjid ih Abah Haji obat kurang berjamaah wah napa kore kudu mikir mun mah mun eusin mama teh kawan eusin mantap bapak kore geus pol kudu gablek pol kudu gablek gais tereh mun berjamaah kamu sol berkah mudah amin minimal tuh sapoe dua waktu belan kamu sholat ulah sampai tadi tong eta musola kah benar atuh kabeh mah ngomong ulah diomong da Rasul mah pernah pegat berjamaah nah iya ngaku cinta ka Nabi hadirin tilok naik ngaji babarengan jeung jalma soleh bohong sabab jalma soleh bakal nyapatan begitu orang dia jaga Rasul sapatan kami cek Rasul ayo butuh dia butuh ke kiai dia dan ayah dia muda kiai ayah ke Muhammad tanya Muhammad bener ya cek Rasul masyarakat anjir mohon Rasul masalah abdul kedup sok ngaji kan pernah aja cina berjamaah atau kok mau kemah nah iya mantuk ibu tita salah kitit mantap bapak ulah memarahan namun itu aku pemajikan ima kalau mau nonton ayo nyao ya tidak marah kayak aku pemajikan mana naon kita keheul bae nu aya benar nah iya tilu nu terakhir tah wa nasaru nulungan agama na iya kuari agama Rasul pada dihina urang geus teu mararake para hadirin kuari jelema make agama eueuh dicuekeun disebut kuno, disebut ortodok, padahal itu jelema nu ahli ibadah. Nah, ieu urang sok salah kaprah. Pakaian ibu putra sing rapi, pendidikan anak wayahna ieu mah dibalageun kieu garelis neng sing sarolehan nengnya bageut. Sok meme sakola ngaosulan. Santos tiasa ngaos maca Quran terang sifat 20 rukun wudu batal salat mangga rek jadi bidan mangga rek jadi pramugari mangga rek jadi naon mangga nu penting bisa maca Quran nu penting urang bisa syarat salat rukun salat niat head jampe nipas dan lain sebagainya dasar nage ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkah kantos mantap diri anak-anak urang bu ya tulungan agama Nabi budak laletik mantap awas ibu mah lebih berperan di rumah tangga untuk mendidik anak sadar salah kita sabodo amat
yang penting mah anak bari manggeus. Nah sebabnya ketika ibuna berperan anak bakal sukses. Apa sebab? Madrasatul ula, indung teh madrasah pertama anak. Mantak ibu lamun 5 anak sasalawatan. Ojo dikidam bako mukhala lil hawadisi kiamu binab wadaniyat kodrat eta anak ke nurutan ayo indung kiketuan bae mah ngan ibulah cacadelan lah sering anak mah nu leutik segede kieu sebab kamampuan eta anak sakitu ieu mah kalau ieu cacadelan nyu i am a o u ola atunil awa ici i a u i a kumaha nya u moal bener eta urang mah ulah cacadelan anak mah geus teuing sakamampuna doang anak ulah cekulah Jibril, Mikail, Israfil, Israil kata anak kabeh mah nurutan Jibril, Iail, Icopil, Anyoil coba Azrail kasar Anyoil bijen teuing jalan teh kene karena umur 4 tahun atuh geus gede mah moal iya mah ibu-ibu 5 anak dong teu cereug aneh aduh kewel-wel iya opon euy aduh iya ontonan deh amat onton deh anjut aeng dia bahasa Jepang lain bahasa Belanda lain atuh nanaeuna nubi kang dimpompong atuh upung akeng upung akeng ih bahasa Korea lain bahasa Cina lain tenda eta kitu ditima anak-anak nang ulung-ulung teuing nang elang-elang teuing nang bintang-bintang teuing kumaneh lakasa bapak hideung emah hideung kumaneh meuni geuneuk atuh mun teu kata orang dia artinya sebelah sampurna ya biasa jam saparapat kuring ngomong terakhir wattaba'un nural ladzi unzila udah mengikuti Al-Quran jadilah menjelema geus iman ka Allah iman ka Rasulullah daek ngagungkeun Rasul daek nulungan agama Rasul percaya kana Quran bakal kenging jaminan ti Allah ulaika humul muflihun eta jalma bakal bagja di dunia jeung di hartos atuh tos kartos nasakil bae moga-moga aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepat kabodohan kuring hapunten ulah kudu sasalaman deui kuring bade teras kali itu kakadu pager hapunten anu kasulun kasepuhan pada jamaah sakitu billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagar kan?